Harta pada nereangan, arti pada nyararunci, sababu ananaguna, arti bisa membukti. Harta pon kitu deui bisa ngabul nu dimaksud, nyadunan sakahayang tapi harta gampang beungi. Munggu arti manfaat dunia akhirat. Anu nampa warisan, ngadak-ngadak sugih mukti, salih menghirup ngeunah, senang gawe ukur pelesir duit nadi awur-awur, badana beki sudah palingan cek nini abdi. Najan gunung ditugaran tangtu cepat, harta pada naean, tapi pada ngambang. Harta arti sarwa guna pada bisa melebuti, bisa hasil sapanya sempurna cita-cita. Harta-harti somang paang dapon di raksa tadi. Anu beunghar warisan, ngadak-ngadak roroyan, lamun hirup kitu aku harta teu jadi manfaat. Ngajan harta pake modal saja kaya